Perasaan tadi gerbang ditutupkan, kerek mangkap kalembur dini ayeuna mah longo. Aing mah buat ting aya paling coba rek diperiksa ka jero ah. Oh, jadi mata melongo wae. Buat ting aya padok ka imah aing. Aduh kumaha sih mas aing. Aduh mas orang aya us. Aduh di mana sih pohon nandeuna? Aduh di mana sih eueuh? Di mana sih? Aduh kumaha sih? Kumaha sih? Aduh, ya paling mas aing coba sakit gitu deui. Tetangga sana tadi asup ka jero imah aing sih mas leungit. Tah, sugan ieu nya, deket jeung imah urang nyokot hei. Araraya awak. Araya awas sih. Areueuh da. Kemana sih nyaing sok lieur dah. Cek, Cek. Cek. Naon? Nempok mas bing teh, Cek. Itu pantau melongo wae geuning. Oh, nyanyaho geuning nyalakan ka urang nu. Oh nya ieu tetangga nu deukeut nu pahareup-hareup. Ni reuwas keketrok teu sopan. Nyalain teu sopan beusingna ah, mangin itu aya emas 13 kilo. Sabodo teh rek 13 kilo sabaraha da urang mah teu nyaraho. Kumaha sih ya? Nya atuh mah tah. Angkat, urang mah teu nyaona naon. Tak ieu sugan nya. Cek, nempok mas urang teh, Cek. Cek. Kamarana sih ieu Cek Mbay? Cek. Areueuh kitu ah. Aduh, capek lah. Ay genep imah mah ditanyaan tapi teu ngararaku nya heueuh nya. Mana aya paling aku mah penjara penuh. Aduh, jaba ieu teh mas jeung tandoneun setor imah deui ge ah. Masih aing jadi pusing dah. Kene unggah poe tandur daripada di imah wae mah. Buat bararosen ieu. Jadi lamun di imah teh teh pentingna teh sok nyarari awak mendingan kene digawekeun. Kamari mah da 3 poe tandur, 4 poe meureunnan. Tandur da. Alhamdulillah sarege tibra. Ayeuna ieu teu tandur sapoe meni buat nyarari awak laleuleus. Beda lo bateng sare ngaringkuk deui ah. Da kieu marulu lamun pere teh ngaringkuk we jeung ngaringkuk. Boga penyakit gula oge. Ah, naon si Bella sia teh ah? mah mulangan beas saletek mah nek keju ayeuna eueuh beas-beas acan deh. Teu seueur beas Bella sia teh. Aduh,
duit tandur emak dijabal ku si Iyam. Ya bongan we lehan. Ah, diberekeun wae lamun teu diberekeun ada mau dicokot ieu. Ya hayang teu ah. Naon eta? Embung ah. Ame tong puyeng ame tong laleuleus wae. Oh, laleuleus wae bela teu tandur sapoe ge laleuleus we Iya. ana teh molor. Ada ieu. Embung ah. Maker batuk. Aduh wae. Naon? Jam beas. Oh, beas na mah teu keur teu seur beas. Tangan. Iya dia juga kayak minjem duit aya ah. Patangah batok we, Mak. Oh, wah as tuh batuk ge asia salaki digawe jor-jor hadieu nginjem. Mau dah. Naon? Anu sama ini tara balik sih. Kawin deui meureunnan. Apa heuh kitunya? Oh, kawin deui narik naon sih? Ngabel ge eueuh. Mobil ge eueuh nya eta. Oh, mau eta. Ngomong nama cenah manehna di ditu cenah usaha nya teu nyaho usaha naon-naon mah teu nyaho. Usaha naon sih di ditu? Kamari ge nek balik teu jadi deui cenah. Aya halangan. Pasti ya Kak coba ge kadukun geus. Ambu olok duit ah kadukun kita manjuk as iis ge harita. Jadi na teh teh boga salah kita ya jadi henteu ieu teh geuningan. Aya we Oh, wah ah. Bela sia Kuang di teangan di dia. ya is ya di handap eta. Sisi ngawat. Naon sih arek kadari arek naraon sih. Iya orang neangan si Bella rek minjem beas Bella. Aing diminjem ke Oda. Kalau ki anjing yang enggak pukul. Tuh. Aing teh boga beas. Mending itu bohong tuh salah kita nyamanya. Meni Ayo, ampun si Ma. Oh, wah ah. Pinjem beas kan ini. Bener Oh, mah. wah. Itu nu udang gering mah hayangan bubur cenah jeung angeun entok. Entok. Mah pakai entok teu. Aya is. Ambung lalu ti keneh ah. Mau kali jual. Bejeuna, gumantung. Mana ku bantung teh mana sadek kumaha. Ah itu di ditu. 50 ge dijual nya. Ah, moal. Cok sa 50 geus teu laku, 50 mah 70. Aya tuh mah kajen mah. Oda anjing. Mak, Hah? Saya kendi ada. Aya. Geuleuh teh sia nginuman aing. Kubah teh sih. Nya dikumbat teh dong. Ka Oda nyeka tara. Nyita. Beuleuh jeung main apa? Ya kok kelas nang 2 bulan ge tangga dikumbah. Tuh entongna loba. Dijual mah ulah kewe dicokot si Iem kan Ya emang geus kolot eta Bella aing mah nu mantu. Mana digoreng is ah. Nyalain jeung. Asal laki sama nih ogoan segala hayangeun entog ah. lain BRW Promina. lain gitu eta teh. Awaas. Ya, cai hungkul nya enak ge cai. Ini berarti hiji mak. Terus ku Eh, babarengan we. teh kodak ge meuni karoneng, di dekil, dikubah teh si Mak. Ya dikumbat eta teh anyar kena melang ngeridik dibikokok. Nya teu dikumbah mah nya dekil. Mak ih serius entok aya. Iem, iem deh. Jadi inget kasih iya mau ulin ya. Ya, cairnya mah bau. Haput. Ah nya diinum atuh teh Bella ah boga Nyaha godog dina haun ini mah. Haput cairnya. Mak ih bener tuh aya. Eueuh is eueuh ha. Ini udah ngering mak. Obat leuleus cenah mak. Ya, udah mah kulit ih sama kasih iya mah teu boga duit di aya. Kata tangga mah. Ora tidang sia teh. Ah, naon teh? Ya, kata tangga mah nya anggarnya butuh mah kata tangga lain ke anak Eta mah aya mak. Wah, leutik keneh is, leutik keneh eta mah atuh. Eta mah Leutik keneh nya heueuh ah. Sampai jeung dipecak ku. Nya. Kita si iya mau ka dia. Ah nya ah teu mikirkeun si ieu mah. Karena si iya mah pernah kawin jeung ujang kaset Tuh cenah. nyalalah motor. Hujan eta guru keur baralik ah. Mau awet Can biasa bonangan. bonangan. Teh. Nya pugu di aing teh seueur beas. Bau banget ah. Lain lagi ah. Mama itu tuh masih lalaki uing hayang Oh nah mah mau hayang dipokot banget hayang nya. bukur eueuh hayang entong eueuh. Nyokot apa wingnya? Ulah belak ku aja, baledog ya, baledog saya. Masih is. Ayo is balik ah. Udah cuman ya Mak, mah mana juga sudah selesai. Nyari nyari awas sia aing gardean butuh ge teh di barere Oh, sia. tepo manehna dek bae aing mah gotong-gotong. Oh, mate ah. Mate is ah. Tinggal sorangan ke. Oret. Mundur balik ah. Ginjul ngeclok kan ini nene. Coba hujan di hati ampun teh nya. Di mana sih Mas teh apa ya nu madog gitu oge. Aya wae keur mah boga sakitu-kitu nah. Bela. Diam. Diam. Eling teh. Mas aing leungit. Langit.
Di mana pira aku leungit sugan mana pohon. Pantau maralongo. Paling geus sia nya ieu tah duaan. Oh, Jarak rahat tareknya fitnah jahat sia. ka aing. Naon jauh-jauh ka Emang ditu. sia jauh oge. Saya kitu mah sia fitnah teh hidang ka aing sia aya dilaporkeun ku aing ka Pak Anam sia. Bawa ka desa eta. Bawa ka desa ka ku desa sia. pasti sia kan gelewe ka aing duaan. Pasti sia kan itu lempang jalan sawah. Ya, aing mah asup ka udah jadi imah kasihan aing. tapi hati aing mah teu henteu. Kalau ke mau mungkin kos kitu, madok nu batu. Lamun teh pembeget Bukan sia aing geus. Mas aing Ya. Tadi orang yang mana dah? Tah, si Bella ge boga. Pasti Mas aing dicopet terus dibelikan anu leutik. Aing mah asli sama palsu. Aku gak mual mas sia. Tapi halus tuh is. Ini sia ayeuna bahagia tuh bisa kabeli emas, biasana gitu kabeli Ada emas. laki orang menang Sudah tabungan. sia ya, tadi itu. Tadi heuheuh euy dong sia. Nyantai wae di Aing minjem imah. beas ge teu dibere. Sugan. Aku kan tandur, mah odah mah tandur wae. Ya, ngomong-ngomong Pak, ieu teu nempo haji sia urang sia. Gua ka mana sih nya? Sudah mah eta Kalau mah dewe Penting gua haji asup ka imah aing sugahnya. Soalnya kan Bu Haji mah boga motor. Aing mah henteu nya. Ngarampok amas aing. nyatu Aduh. dicurigai tah ya. Oh, disuke nya. Kadang-kadang bisa status lah di sugana mana kasih dia Ya, nya. Jago statusnya. Makanya sugan panas kasih. Eta ini geuning eta aya no tagihan Anda sekarang membayar. Ih, eta mah tarihan baheula. Kan nyopet Mas aing sing demplang sakoran. Nanti isukan saha tinggali kemana nu Ya, pulang. sia tanda tangan tadi handap. Sia minta aing tegona, sia minta aing tegona. Hayu iis bejakeun ka Pak Anam hayu tegona. Narek itu barina oge ari tu rumah sama ah. Aing make emas sagede banyak sia siri ka aing. Make emas sih segede bonyer biasanya tar make emas. Mas aing kan yang sorangan, gede banget. Banyak heula ka indung sia, geura. Oh, coba nyakeun ka Mang Odahnya. Agul banget sia. Udah sih mah meni duaan wae, meni hahaha. Oh, nya urang Wah, babaturan teh parah Duit sih. ge emang maneh. Sia Dasar ka buah duit ge. gebrot. Sia senang ge teu beja-beja ka aing nya sia. Oh. Ya mata kitu ge katulah kamari jokot duit mah Oh, odah. nyokot duit mah orang duit tanduran batur capek-capeknya. Ayeuna mah nang eueuh tah mas. leungit hayang teh kan mainnya balik deui ka dieu. Nyaho. Apa bener nya omongan si Bella nya kubu haji dicopet Mas aing. Ah, mun bener teh mah dilabraknya. Tapi sing ngambak katanya besing pajakeun mitna apa kumaha odah kitu nya peda duit mah odah dicokot ku aing kamari teh tanduraneuna teh ya. Lieur aing coba di ka Bu Haji heula terus ka mah odah. Tapi aing peri beuteung teh aya jambu ngajual heula lumayan. Mana sih nu gede? Bu Haji, Bu Haji, araya arawa, Bu Haji, Bu Haji, hari niat nyopet nah ulah nyopet emas urang Bu Haji, nyopet itu yang tubang, Bu Haji, Bu Haji, arawa sugan sendal nama awa da apa sawah gitunya, kan sawahna geus beak, digade-gadekeun. Kamana deui sih aing ngangan emas meni puyeng da. Can ge garing geus kahujanan. Ieu ari usum hujan teh moe nanaon oge. Pasti bakal kahujanan. Usum kos kieu mah kudu suluh gararing. Duit loba. Beas seueur kudu nama. Moal hujan deui meureunana ieu lah. Mak, 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 keluar heula mas sakadang. Naon ieu? Ya, wing ai rek ngomong, ai pi omongan tepi geunaheun. Ngomong naon di wae minjem duit. Awah. Lain. Ya, wing teh kan keluarnya. Terus teh asup deui teh pantot teh sing polongo, gerbang sing polongo, lomari sing polongo. Mas wing leungit, mak, mas wing leungit. Lebok. Dorakat ti aing. Kumaha lain sih? Teu ngeling sia mah aing ngarti tadi jadi imah wae. Sugan mah dandam. Dandam naon aing? Nah dandam pedah kamari duitna dicokot, duit tanduraneuna. Nah, emang aing dandam ya, tapi aing mah teu nyopet mah sia. Terus sih mah nu asup, tetangga geus digebragan kabeh gawe nu ngaku. Ya maling lah.
maling Sasi mah maling Ya, tanya nama. apa? Jabat teh mas gede mah. Ayo sia mah. Dake Wing boga duit saeutik antar kadukun atuh mak. jor teuing ah. Sugan tanyakeun kanu bisa. Tanyakeun ka saha? Itu kadukun itu nu bisa. Sasi nu madogna eta mas Wing. Teh ulah nemen-nemen teuing, duit hidung ulah dipinteran wae enak atulah Tasya. Geus kos kieu kumaha coba ge? Jauh atuh tadi jeung cumponan bayaran kontrakan. Kumaha sih? Yai, ampun tengan lain-lain teh. Dengekeun ya. Kalau misalkan sia teu kabayaran kontrakan ulah ngajedog di dieu aing teh sudi. Mama kitu wae ngadoakeun ka anak teh, ngadoakeun eta benar. Lain mah ngadoakeun sing kabayaran. Ya gua aing doakeun namun siana bener mah. Di mah siana jole darwe ka aing oge, nemen pisan ka aing. Nyabarina wing moal daek sare di dieu. Lamun tuh ka setoran ge. Udah ge sia balangsa mas geus eueuh komo. Sia rek cicing di mana di kolong jembatan. Heeh meureun anak teh ceuk ame cina ngajerog di kolong jembatan ame anu merkosa meureun. Bating teh. Maaf mah lain sih ah. Saru gitu yang aing cupa copet. Coba peribet mah bawa kejot sih. Terus balik ka ditu aing mah geus teu narima tamu kos sia. Mak, Mantap. paling ge ku emak cokot. Mitnah. Ku emak. Ayo jelema kos gitu. Ih, amit. Manilila banget urusan teh Bu Haji, Naon yam? Bu Haji tes di mana? Oh nya urang tas bisnis. Meni rapi. Oh nya naik motor sih teh yam. Ya Bu Haji, wing arek ngomong. Naon sih? Mas wing teh leungit panto sing polongo. Di mana di mah mana? Jadi imah itu di Parum. Mana mah katulah tak puas. Bu Haji lain nyokot. Aing iraha ka ditu iyam. Ya soalna tatangga wing geus digaradahan nya genep jelema itu ngararaku. Nyo jelema saliwat meureun. Katulah mana mah mentak ka kolot teh ulah sokoret tiruk teh. Eta Bu Haji tes di mana sih? Make helm motor eueuh. Oh nya aya nu ngojekeun di jalan iyam turun. Pas ketemuannya jeung si Ujang Kasep si Ardiansa. Astagfirullah, eta si Ujang Kasep dewa eta beuki iyam berondong mah. Bu Haji ngaku Bu Haji lain sih nu nyokot Eta sia ya, teu percaya mah garadahan ya. Teu paga teu pugu coba nuduh aing mawata teu garadahan teu. Bu Haji mawa cidi. Bu Haji tes ieu nya tes B jeung O. Dia mah bisa wae hirup teh. Ya tempuk ke sia ya. Mun bau hanyir Bu Haji. Bu Haji mu. Goblok. Teu paga pugu coba. Tas aing sakieu seungit tuh, minyak seungit tuh loba tuh. Tadi urang ka imah eueuh. Oh nya aing tas bisnis sih. Kontona di Jalosi. Pas bawa TKW ya, mana rek mangkat teh moal. Moal Ya mana mah barina ge mangkat kita percaya ka aing mah ka urang deukeut mendingan ka urang jauh. Urang mangkat oge ka Palestina. Oh siapa rek nyetorkeun nyawa meureun Ya ka di ditu. Palestina gajina ge gede, jadi perawat. Urang di Oleh Bu Haji jadi perawat. ribut ya. Nyokoni jadi perawat deh, perawat kan gede gajina Bu Haji. Siap perawat gaji can meunang geus modar ya. Bu Haji bisa wae Oh nya siap teh nemen-nemen teuing nangan. Bu Haji kumaha sih Bu Haji mas urang di mana sih Ya minta hampura minta ka kolot ulah kos kitu wae. Hampurnya engke lebaran minta hampura mah setahun sekali di mana-mana ge. Geus satahun sakali soten ka batur sia ka kolot boin. Rugi unggal pe minta hampura wae mah. Nyos urang rek ditu. Amit-amit. Bu Haji beneran teh si Bu Haji lain sih nyokot. Sia teh pancek aing ge garadahan ya aya eueuh. Kuning banget aing balik capek di mana-mana itu du nyokot mas manehna tuh hidang. Aing mah mas teh ka mana nya? Aing geus nanyakeun ka tatangga di dieu ge aya 20 jelema mah mari tanyakeun geus kalembur ditaranyakeun eueuh nu araku. Aing coba eta alin masa eutik teh kiloan. Baralimung da ya Allah sing ka panggih deui atuh mas. Aing mah
Para rusing aja baku bahan loba. Dan Mas di mananya? Tadi panto teh kerek mangkat kalembur teh ditulakan tuh sih. Bara ringung dah jadi nate. Aing maaf. Menilala lior. Kumas gitu Alhamdulillah ya Allah rezeki kene. Mas kapan kita ya Allah. Rezeki kamu ke mana? Hei, tetangga-tetangga nu tadi kaketokan hampurannya mas orang sekapanggi. Rezeki mah teu ka mana? Action. Kumaha sih teh Mas aing leunget. Jangan sabana ya. aja isinya. Nah, nih. Ya, Mas aing leungit. Bahasa geningan. Mas aing leungit pasti. Balikan deh si Api-api. si Is ge ka dieu teh, si Iem kurang ka ditu diukna. Di ujung Yam. Jadi itu tuh Action. Aing mah dah Mas aing leungit. Aduh, poang ngendona di mana sih? Saat menyopetan sih. saya kunaon ya? Mau bener. Taruh mana?